Genteng budak kajet. Kurang ulin yuk. Ulin ke mana, Mang? Kemana we nepina? Ayo urang ngabolang, Mang. Ayo. Urang nepi ka ujung dunia ge, hayu. Berangkat. Budak. Aya ladies, asli. Aya ladies itu. Nawas. Anak itu. Halus bau. Ayo urang kenalan. Ayo. Oke. Ulah era-era. Peperkeun heula. Hai ladies, namanya siapa nih? Cantik banget. Ih, aku mah jadi gemas liatnya. Badai kamarana, Neng. Bade Uwi, A. Emang Neng Winya mau kemana nih? Mau ke bawah? Boleh kenalan Om? Bangga. Bener. Ih, bener Neng, coba. Emang si Dudung orang kenalan ah. Lihat tuh. Orang atuh. Ih, ya Allah. Asep. Oh iya, sarengit. Ini namanya apa? Ini? Udah sih. Neng, Aa mau tanya nih sebenarnya. Tempat di sini yang paling indah, yang paling cocok di mana nih? Kira-kira. Itu di Payun. Payun mana, Teh? Itu Payun lobak kan? Payun mana nih? Tapi di sini paling indah nggak ada kalau nggak sama Teteh. Bisa wae. Boleh diantar nggak, Neng? Antar atuh. Boleh nggak diantar? Antar tuh, Neng. Tapi ini ada sedikit sih, nggak apa-apa sih kalau nggak ini mah. Apaan dong? Ini cinta buat Teteh. Bisa wae. kan alat jasa nyandang Puyogi. Ih, Teteh mah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Iya tuh. Berangkat tuh dong. Aduh. Kumaha? Nyata gitu. Bagus teh. Nonton A Bade Uwi ya. Oh nya mangga. Ulang halangan. Mangga. Sayangnya lamun tadi mah urang mah bener hayang nu make tiung-ting. Memang aya. Itu aya. Hejo. Cinta mah buta, Sep. Bisa wae. Lalur. Dah, ayeuna mah menyateangkeun tempat di Neng dieu. Ayo. Tapi urang mah kedeung, Sep. Dia teh semangat kieu urang mah. Kunaon? Gara-gara si Neng teu ngilu. Geus teh ingas juga manggih deui di ditu. Dunia itu luas, dong. Kira deui Berangkat. Barudak. Itu tempat foto itu. Mana? Itu tempat foto. Ayo, Pos kamling dong. ayo urang foto-foto. Kamling. Kandang main tempat foto manuk gede. Oh nih, buru urang foto-foto. Emang mana bawa HP-na? Ih, heueuh. Saha nu di dieu boga HP? Oh, di dieu mah. Balik. Jimbot paling ge mana yang bawa HP? Tapi kadang barudak sanajan ayeuna HP, urang geus bisa ningali ieu pemandangan. Allah. Astagfirullah. Ayo, bahagia pisan ieu mah. Cira-cira deui ka sudah mana? Paur foto-foto dinya. Tapi itu aya itu tempat halus itu. Ayo berangkat. Ayo urang hari itu. Nya dong. Gitu. Ganggu dong Bedang dong. Yuk, berangkat. Iya mah. Geus kuat urang. Tapi Itu naon? Itu. halus. Carekan moal dong. Masa nu carekan atuh, Sep? Paur cerekan. Moal. Ih, Urang gitu. tidaklah kumaha. Moal. Moal, Sep, eta mah nu wa ieu. Wa saha? Wa. Makroni. Ieu naon ieu, Sep? Ieu. Mobilan. Naik turun naik. Eta aya sukro gede. Kalau pakai sendal atuh. Heuh, carekan mana sopirnya? Sukro gede. Mang Damul itu naon Mang Damul? Aduh, Iya manuk. Tuh, wadah bensin. manuk. Mana manukna ieu, Mang? Lalora, ini patromak. Manuk ieu mah manuk. Manuk kaleng kurupu. kedeung ieu. Ya aya manukan ieu. Mana teh? Tah manuk tah. Udik mana mah dung. Naon atuh? Nyerakeun. Jauh-jauh ka dieu. Ah ini mana manuk nih?
Manukan ah. Mis kapiran lah. Kosong sama orangnya. Ulini. Wah, Ayah. motor lu. Pernah ya. Ngaukeun atuh. Ieu mah montirna ge aidis ieu mah. Montirna aidis tatangga urang ieu mah. Itu urang ampunan dong. Dung, mobil. Dodong. Atuh teu urung. Mana? Teu urung. Saya urungeun atuh Sep. Geng. Henteu Sep. Henteu. Urung. Orang Bali. Ieu mah. Mau milu mana? Wah, di dia Bu, diharap. Ayo boleh. Diharap. Berangkat. Nih dorong nih. Dorong nih buru nih. Awas saya batu awas. Eureun bradingat ah. Kiri. Ah. Mana atuh bayar lah? Ini urang sasarean yuk. Di mana? Tuh, baru dak tuh. Itu naon tuh pos rona tuh. Pos rona itu. Kita mau balik. Ayo urang sampeurkeun yuk. Ayo. Ani buru ku lajing di dieu. Si Oni mah. Orang kayak ngasaan. Asana. Dorong asana. Biasa buru dijaga dia. Bu. Mengjembol ayo, Bro. Kalahkan tinggalkeun mana teh. Sare, ieu mah sare. Ayo sare. Nginjot dia nya gimana? Wah, itu atuh carekan geura. Carekan ku saha? Itu carekan lu bogana. Saha ada bogaan emangna? Tua batur. Oh, batur. Tua mana ini? Hareudang ya, Sep. Dan aing mandi apa sare? Tapi hayangna sare, tapi hareudang. Berenang di mana nya? Oh, pan di dieu mah. Tangan Oh, cai di dieu mah, Sep. Oh, cai. Tangan lagi. Ari tangan. Ayo. Berenang ieu mah ih. Seger ieu mah bener ieu mah. Oh, dia ngakeun. Duh, berenang dong. Ih, beneran ieu mah, Sep. Ih. Berenang ya, seger ya. Ih, tiris ieu mah pasti. Mang. Teuneun, Mang. Nitip, Mang. Wah, jadi kaurang. Nitip. Beneran mah. Heuh, Mang. Urang mah yang berenang, ieu mah kuat, Mang. Tah, cuma marane lah. Nitipnya. Buru. Berenang langsung, ieu mah. Oh, kiai kedong, satu dong. Segan nih. Kurang satu dong. Dudung, denge pan. Dong, Geus ke. satu orangnya. Wah, salto coba. Kurang hayang atuh berenang. Ulah mah mit jagaan we. Geus jagaan we eta calana jeung baju, Mang. Ih, baru rut. Jero kitu leuleup. Piran ti leuleup panjang Leuleup, Mang. Kayak ke bawah palit deh. Ih, ulah mau atuh ih. Moal. Oh, enggak sih cuma ini. Oi. Aduh, iya main berenang wae. Oi. Emang iya kolam berenang Bapak mana? Naon, Sep? Itu saha? Rekan, Sep. Moal meureun lah. Tuh, wah batu Moal. Oh, gedeng. Terus tiris onggo. Gedeng. Kunaon emang namang? Teu meunang lain urang-urang ieu ulin di dieu. Bogana mendung. Teuing. Ulah tuh, ari asupna teu mayar mah. Bayar jika naik odong-odong wae ya mah. Emang ieu nu bogana sama? Bogana Allah saya. Tah bener nih. Biasa lah tuh. Aya keneh wae zaman kiwari jalma model kieu. Naon maksudna, Mang? Ngahina lain? Sabar dong, sabar. Boleh masih wae mana mah. Lain kitu, Sep. Ieu jelema mah asa ngahina pisan. Geus mah tak kitu ge urang salah meureun dong. Tapi teu kitu carana, Sep. Lain kitu atuh, Mang. Ari maneh nu ti marana emang? Di Kampung Bareto mah. Kampung Bareto. Gedeng. Cabut urang cabutkeun. Remote. Lewat.
Kemana weh? Kurang tara biasa renang. Ceburkan nih, ceburkan. Tara biasa renang. Wah, delo. Bang Jamu tuh bisa berenang. Mang. Woi. Suganda bisa berenang, Bang Jamu. Urang, Mak. Oh, Bang. Suganda bisa berenang, Mang Jamu. Urang Mang Jamu mah kos ieu, kos lok betok. Nih. Uap bere. Oksigen nih. Bunga ieu mah topeng reog. Perasaan orang boga nomor HP Babe Mas Kampung Bareto. Nah, kan aya. Duh, alhamdulillah ya kembang selalu jadi baku maha rupanya ya. Kudu dirawat terus dia mah tuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Punten. Sareng saha ieu? Iya, abdi, Pak. Omen anu gaduh pila Mang Iding. Oh, Pak Omen. Bade nyedong preogi naon nya Pak Omen? Punten, Pak. Iya di tempat abdi aya anu asup nyolonong wae. Ngarisikeun, Pak. Jeung rada onar kitu. Ku abdi ditanya, ngakuna orang Kampung Bareto. Nyen onar kumaha, Pak? Maksudna ngarusak tempat Bapak sanes? Henteu sih, ari ngarusak mah, Pak. Oh nya tuh. Kedap abdi kadinya sareng pengurus RT-na. Nuhun. Diantosnya, Pak. Atur nuhun, Pak. Atur nuhun. Nya, Pak, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kudu nelpon si RT nah itu ieu mah ya. Wah, teleponnya. Bisanya. Pak Arif. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam, Pak. Tuju di mana, Teh? Di bumi, Pak. Kurang kapila, Teh. Ayeuna ngomong nama tadi anu boga pila. Ngomong kieu aya nu nyen onar di pilana. Ngomong nama barudak Kampung Bareto. Innalillahi. Saha kitu, Pak? Makana teu apal, makana ayeuna urang ka itu puguhkeun saha jelemana. Nya, hayu Pak. Kedap abdi ngabaran Pak Usro heula nya. Kunaon kudu jeung Pak Usra wae sih? Sorangan we atuh teh. Behaya gawena, Pak. Paribasa. Antosnya abdi ngantosan di Jalan Gede. Muhun, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ngabaran Pak Usro heula ya. Duh, Pak RT Assalamualaikum Pak Usro. Waalaikumsalam. Nuju di mana, Pak? Nuju di bumi, Pak RT. Pak Usro, hayu kapila yuk. Aya kabar tiba Bin Mas. Di ditu aya barudak nu nyieun onar ngakuna barudak Kampung Bareto, Pak. Aduh. Aya dewa masalah teh. Nya puguh Pak, asa teu eureun-eureun masalah teh, Pak. Nyantos. Kedap abdi ka bumi Bapak. Muhun Pak Usro, Pak Arif ge atos ngantosan di Jalan Gede. Assalamualaikum, Pak. Oke, siap. Waalaikumsalam. Wae. Aduh, tema ya wae. Kudu jeung urang. Ih, kudu diselah deui lah. Mana teu urung-urung deh. Ah, heuy.
emang kumaha teh? Terus